Assalamualaikum, wilujeng enjing sadayana. Selamat pagi semua. Kumaha damang? Bagaimana sehat? Ayeuna urang diajar bahasa Sunda. Sekarang kita belajar bahasa Sunda. Ayeuna urang diajar bahasa Sunda bab 2 tentang silsilah. Ayeuna sekarang kita belajar bahasa Sunda tentang silsilah. Nah, baik diperhatikan bukunya semua ya, halaman 28. Nyaritakeun silsilah. Aya Aki Husen sareng Nini Ratna. Ada Kakek Husen dan Nenek Ratna. Kagungan putra 3, mempunyai anak 3. Nu kahiji minangka cikal. Yang pertama sebagai anak sulung nyaeta Uwa Acep, yaitu Uwa Acep. Nu panengah pun bapak. Yang kedua bapak pajenenganana Darman, namanya Darman. Nu katilu minangka bungsu. Yang ketiga anak terakhir nyaeta Mang Asep, yaitu Paman Asep. Ieu Uwa Acep. Uwa Acep teh nikah sareng Uwa Ai. Ini Uwa Acep. Uwa Acep menikah dengan Uwa Ai. Kagungan putra 2, mempunyai anak 2. Nyaeta Kang Ranu sareng Ceria, yaitu Kak Ranu dan Kak Ria. Nah, ieu mah pun bapak. Nah, ini bapak wastana Darman, bernama Darman. Nikah sareng pun biang, menikah dengan ibuku. Wastana Melani, namanya Melani. Kagungan putra 3, mempunyai anak 3. Nyaeta Abdi, yaitu saya. Dipasihanami Dudu, diberi nama Dudu. Pun lanceuk jenenganana Maria. Kakak saya bernama Maria. Sareng pun adik namina Haris, dan adik saya namanya Haris. Tah paminu ieu namina teh Mang Asep. Ari Mang Asep nikah sareng binia. Nah, kalau yang ini namanya Mang Asep, menikah dengan binia. Mang Asep sareng binia kagungan putra 2. Mang Asep dan binia mempunyai putra 2, nyaeta Dedi sareng Dian, yaitu Dedi sama Dian. Kolot bapa jeung ibu disebut Aki jeung Nini. Tah ari Aki jeung Nini abdi teh wastana Aki Husen sareng Nini Ratna. Aki Husen sareng Nini Ratna teh manibageur kacida. Orang tua bapak dan ibu disebut kakek dan nenek. Nah, kakek dan nenek saya bernama Kakek Husen dan Nenek Ratna. Kakek Husen dan Nenek Ratna itu sangat baik kepada saya. Nu dilahirkeun ti heula disebut lanceuk. Yang dilahirkan terlebih dahulu disebut kakak. Nu dilahirkan panderi disebut adik. Yang dilahirkan belakangan disebut adik. Adik jeung lanceuk disebut dulur teges. Adik dan kakak adalah saudara kandung. Tah aris dulur teges abdi nyaeta Teteh Maria sareng Dede Haris. Nah, kalau saudara kandung saya adalah kakak Maria dan adik Haris. Tah upami Uwa abdi namina Uwa Acep sareng Uwa Ai. Upami bibi namina Nia. Upami mamang namina Mang Asep. Nah, Uwa saya bernama Uwa Acep dan Uwa Ai. Jika bibi bernama Binia dan paman bernama Paman Asep. Upami dulur tegesna Ranu nyaeta Ria. Nah, jika saudara kandung Ranu adalah Ria.
Tah upami dulur tegesna Dedi mah namina teh Dian. Nah, saudara kandung Dedi yaitu bernama Dian. Tah anu tadi sadayana disebatkeun teh eta teh kaluargana Abdi.